penasaran sama nama kain teten dia. Orang nanya lagi. Hah? Orang hubungan nanya. Hanya orang emang maneh nu katalaana sih. Ngomongkeun masalah hitut gitu kan. Masalah itu. Tah, eta nu saha tah? Hitut saha tah? Sudah bangun kapas. Jadi intinya gini, orang penasaran eta teh katalaah gampang hitut cenah. Jadi hitut teh bisa di kumaha tah sih variasi hitut teh si aing enggak. Atau aku bisa diatur. Tutorial lah coba Tutorial Coba hitut gitu tutorial. nu ngeunaheun gitu lah. hitut anu baik dan benar teh terus kumaha Gitu. Ya biasanya itu orang Garut ya. Emang orang Garut kumaha itu tuh? Ya si Doremi kayak gitu lah. Main adaan. Kumaha dia? Sok, bujaan. Bingung yang jawabnya. Gimana? ieu mah versi maneh we gitu Nah, versi maneh gitu kan. anu baik dan benar teh kumaha tah hitut teh Kan biasa nama menit itu sekali kan. Nah. Bisa dana sekali. Nah. Kayak orang mah cukup sekali, Nah. cukup sekali orang mah. Kumaha? eta teh meh naon meh naon Sampai naon? coba meh naon emang teh cukup sekali Cukup. teh puas Puas. astaga Barangkali kuduna tuh. Namun sekali. minimal gitu Minimal sekali tah. ieu mah cek versi lembur maneh we lembur di mana Di Bandung Barat. sebentar lagi jantung pernah bangun hasil Asem. Asem. Eta naon tuh geuwek duit teh? Hah? Ngaleungeun duit. Iya, bagi kan aja ewan. Yo. Udunan 2021 tuh. Lalu beda kadalang pemanjarna Tuh dipikirin kan. Aya carita lucu tuh hitut tentang hitut gitu. Pernah jelema di Bepok gimana? Tentang hidup mah ya wae. Kumaha tah sok? Lamun di bakok teh sak ngahulang waktu. naon tah Lamun geus beunang ku itu terus bingung ngomong tapi kenal. Di Ponorogo nya. Jadi pomoda dan mau apa mau pengolak mau dikai. Enak cenah gitu teh. Jalan sok itu teh. Ngariung ngobrol bekok teh langsung. Coba gila deh. lah hitut memang tak apa waktu Coba ceritakan masalah itu si Dimas ya kumaha? Kasih Dimas kumaha? Hitut kasih Dimas kumaha? jangan mah kieu we kumaha perasaan maneh lamun keur ngariung kieu tek hitut da mah eta teh kumaha perasaan maneh gitu Bunga. Bunga. Ngebakokan sekali awan. dibagi lah gitu je Aya baturan nu hitut. Dua kali disada ditembalan ku Ramadan 8. nah berarti emang bener sarakah maneh mah Sarakal. ngeleh lain tidak mah gitu Lekor panglilana Yang di gitu. Luna ada lagi udah beda. oh aya Aya. nikmat tersendiri lah gitu Terus eta dina bujur eta bisa dari nunang gitu empat-empatan emang aya ieu na. Aya. setelah ininya Aya setelah. kita mah kenapa naon sih yang itu Banyak mereka nangkep. kan mereka bisa 8 kali kan Kan bisa diatur gimana gasna. Kela ya. Di 8 kali. Emang rekor pang lombana seberapa kali? Dina sakali kan. Minimal ge 10 lah. Anjir. 10 berarti. 10 kali itu dijeda gitu Jing. coba lamun eta si 10 kali itu teh dihijikeun ka beji terus we kitu 10 kali kan 10 kalian gitu teu kudu usah dijeda-jeda tapi teu langsung we geuleung gitu Nah, Ya mah bisa tuh. oh teu bisa Cukup lamun di langsung mah sekali bisa dana. oh gitu. tapi pernah teu eta maneh hitut gitu babaturanna kurang ngilu can Sering. Sering. cek jajal baseh gitu Barayana teh langsung ngiring ini. Ngiri. Jadi ngempos. Jadi ngempos. ya macar maneh gitu tapi ke barudak nu ieu galut pada melepes Nah, lamun hitut anu teh disada, eta geus yakin pasti cepal bauna. Kenapa? tapi galut batur pasalah-salah Salah-salah teh. suara eueuh tapi aya rasa Aya rasa pahang cepal kan. gitu Ngaluwehan di tikotok bongkok. tapi berkah menurut eta itu Tapi terus pernah tekan gitu dicamak di kodok ih gini basuh di ambuan. Sering gitu teh. Sering. si bente sile aing rek mau roti
Mama gratian. Itu diambat. Sugante gulalin apa? Ada yang lain ya. Lain. Tuloy. Kita mana pernah pesan kajailan ku itu ente kumaha wae. Minder langsung minder. Bener Oh terus. berarti 5 nominal gitu. Batu Kalah minder. batu nominal. Oh, batu nungang sebekok ente langsung minder. Padahal mah teu bau. Betul? Tapi hangre. Tapi kunaon make minder gitu kan. Kunaon tah? Ya teu apa sih? Angru sete. Angru. Maksud ada teh entah hangru entah bau. Ya bagi mana? Ya, bagi sia teh bau bagi aing. Kada tinggelut aing mah. Siapa hicing. Itu closing. Masih jangan itu. Oh, kopi acang. Sia barang. Nah, tidak kopi dah. Dibagi. Orang nanya deh terakhir pertanyaan orang masalah hitut ya. Kalau waktu nanti itu cek. Pernah ngabakokan kabogoh atau kolot? Lamun kabogoh encan. Dan kolot mah pernah. Nabi ka ditimpu gue sapu. Aing langsung makan teh kabur. Yusil. Bari lompat hampura mah teu kuat kalepasan. Kalau pas juring. Kalepasan teu kuat. Bari kabur. Bari udah pakai sapu ditimpu. Aduh, tapi pernah memboga kabogoh meureun. Pernah. Ayeuna boga kabogoh. Can. Jangan. Oh, berarti dinyata nanti jomblo gitu. Ya, jadi ya bisi aya nu bahayang bogoh gitu, boga kabogoh nu hitut tanya nih, tah aya ka dieu we. Sok saya daftar. Ah, iya, tapi pernah kan boga kabogoh kan? Pernah. Pernah nganjang kan? Pernah. Hayang itu tepuguh, Tepugu. terus mau ditahan. Maka telah pepina oleh maka telah. Apa beda kumaha sok? Trikna. Kala rekan dia sedikit. Udah tanya. Tanya. Padahal orang teh langsung hitut. Kan itu mah hitutna berturut-turut teh lanjut kita. Ya kan beda lamun jeung cewek mah gitu kan. Nah. Beda. Cukup sekali orang pasti. Mau jadi mau pesen awe unggul sekali teh. Yang laki Tempo di mata indung Nah, lamun pokok jeung yang barudak masak minang lila gitu. Sok manjang. tapi itu hitut aja rame. Nyancan atuh kalah mah heula santai. Terus kudu aya naon tah meh bisa hitut. Ya kudu yang ngopi jeung rokok. Pampana beuteung langsung kapisan. Nyungkun. Geus lah tak kitu we unggul 5 obrolan iseng-iseng lah di pos ronda masalah hitut. Engke lah ya di obrolan masalah